Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dibadapay ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi Qodarat Inu Maha Kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina juduning carita awewe kajajaden, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Paliham, Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di hiji rumah sakit ka sarah Katut Sarkum anu kiwari nuju aya di eta rumah sakit. Kulantaran anakna kedah diopname eta hanca teh mitranya. Kumaha tu mitra? Lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Sarah, kade tungguan budaknya akang rek balik heula. Lantaran urang teh tangtu kudu ikhtiar duit pikeun biayana. Sarta kudu aya duit 100.000 keur biayana salila 3 poe. Tah kitu pamentana teh. Ceuk Sarekum samemeh indit ninggalkeun bojona nu harita keur ngumbar cimata. Bari neuteup kana beungeut anakna anu katempo sepa. Kang, teu kudu salempang ka urusan nungguan budak mah. Lantaran ku abdi bakal diurus jeung ditalingakeun kalayan hade. Tapi anu kudu dipikiran teh naha ka mana akang rek neangan duit anu gedena sakitu. Ceuk Nyi Sarah. Bari neuteup ka salakina anu keur ngajanteng hareupeun. Bogoh akang oge bingung lamun kudu diomongkeun mah. Kamana kuduna ikhtiar duit. Lantaran boro-boro 100.000, apan bisa indit ka dieu oge ukur mawa duit meunang nginjem. Jeung sesa ngajual hayam teh basa mangkukna. Beu naha meuni asa kieu-kieu teuing hirup teh Sarahnya. Kitu ceuk Sarkum. Malik neuteup ka bojona nu katempo paromana meuni alum. Kang, kumaha lamun urang menta tulung we atuh ka Abah? Nya sugan bae daek nulungan kana kasusah urang. Nyi Sarah merebong bolongan ka salakina. Sangkan menta tulung kanu jadi bapana anu kasabut di lembur Cibubuai mah jelema aya. Samalah bisa disebut beunghar. Kumaha maksud Nyai teh? Naha akang teh kudu menta tulung ka Bah Ijon Bapak Nyai kitu? Atawa kumaha? Nya Kang, lantarannya kudu kasaha deui atuh lamun lain menta tulung ka Abah. Sabab lamun menta tulung ka batur, nah saha anu bakal daek nulungan. Da puguh duit sakitu teh lain duit saeutik pikeun urang mah. Sok we geura pikiran ku akang. Ceuk Nyi Sarah. Ituna teh bari neuteup ka salakina.
anu katempona bangun teu pati panuju kana caritaana lamun seug kudu menta tulung kanu jadi bapana. Nya, tapi akang teh teu wani lamun kudu menta tulung ka Bapa Nyai mah. Sabab Nyai sorangan tangtu apal kumaha sikapna ka akang. Apan geuningan sakitu ketusna. Daek sote ngaku minantu eta oge ukur kapaksa. Sabab geus teu bisa kumaha. Jadi weh narima bari setengah hate oge. Tembal Sarkum hatena wegah sarata teu merean. Lamun menta tulung kami tohana da puguh hubunganna kurang hade jeung Bah Ijon teh. Ari lantaran baheula Bah Ijon teh teu satuju anakna Nyi Sarah kawin ka Sarkum. Daek soteh narima eta oge ukur kapaksa sabab Nyi Sarah keukeuh merkedeweng teu bisa pisan dicarek milih Sarkum pikeun jadi salakina. Nya anu akhirna sanajan teu doa oge Bah Ijon kapaksa satuju. Kang Sarkum, sok sanajan nya oge sikap Abah teh kurang hade. Tapi taya salahna lamun dicoba heula datangan ku akang. Terus jelaskeun kayaana. Da ceuk abdi mah asa piraku lamun teu daek nulungan. Lantaran anu geuring teh lain sasaha. Tapi hade goreng oge tetep incuna sorangan. Nyatana darah daging abdi anu jadi anakna. Lamun teu nyaah ka incu teh beut asa piraku. Cenah eta soal sikepna anu kurang hade ka akang. Ulah teuing dipikan nyeri hate, Kang. Ceuk Nyi Sarah setengah maksa ngarah Sarkum daek nepungan anu jadi bapana. Susuganan daek nulungan ari ngadenge incuna gering mah. Ngadenge kitu Sarkum teu ngawalon tapi ukur unggek bari rumenghap narik napas bangun berat. Nyai, ayeuna akang rek balik heula bisi kaburu sore. Mangka hade Nyai cing tawakalnya. Cing regreg jeung cing gede hate. Wayahna rek ditinggalkeun heula. Tapi teu kudu salempang. Lantaran poe isukan lamun geus hasil neangan duit mah, tangtu akang bakal kagancangan datang ka dieu. Kitu ceuk Sarkum bari neuteup ka bojona anu keur ngahulang. Nya sok atuh Kang ka ditu bisi kapoekan di jalan. Nya hayu atuh nya. Nya saenggeus kitu, ret Sarkum ka anakna anu keur ngalempreh. Celengok tarangna dicium satuluyna mangaleos indit rurusuhan rek mulang ka imahna. Sedengkeun Nyi Sarah sabada Sarkum indit geek diukigireun anakna anu keur sare. Terus anteng ngalamun mikiran kayaan anu keur tumiba ka kulawargana. Pikiranna jadi baluweng loba kahariwang sok inggi salakina teu hasil neangan duit keur biaya anu jadi anak. Kasugri kaum dangu. Jag urang tinggalkeun heula kayaan Nyi Sarah anu keur aya di rumah sakit. Ayeuna urang nuturkeun lalampahan Sarkum anu keur aya di satengahing perjalanan. Sajrutna turun tina oplet, Sarkum terus ngagedig lempang. Kaayaan alam geus maju ka sore samalah geus liwat ibadah asar. Sora tongere tereang patembalan di temaku sora manuk anu ricit tina dahan. Sarkum ngagedig lempang sorangan, kesangna geus ngoprot beungeut beureum awakna lungse. Sareta beungeutna oge geus karasa lapar meuni murilit menta eusi. Sedengkeun lalampahana kaitung masih kene jauh. Tapi sanajan kitu Sarkum terus lumampah kalayan sabar. Teu malire kana kacape da puguh hayang gancang nepi kanu dituju. Kira wanci jam 4:30 sore. Sarkum nepi ka imahna. Terus bae nyurungkeun panto tapi pageuh da puguh dikunci. Ari di jero imah estuning sepi jempling eueuh sasaha. Lantaran anakna anu tilu kabeh oge keur araya di imah maana.
Sarkum leungeunna uyup ayap kana luhureun panto. Ari maksudna neangan kunci anu biasa sok ditunda di dinya. Sarata teu nyalahan kunci teh aya. Gap dicokot. Geus kitu kolotrak muka panto sub sarkum ka jero imah. Sanggeus aya di jero. Gewat cucul-cucul ngalaan baju. Gap kana samping sarung geus kitu kebat ka dapur. Gap kana wadah sabun tuluy kencling indi trek ngajujuk katampian maksudna mah rek ngadon mandi heula. Gancangna carita mitra. Sarkum geus rengse mandi sarta geus disalin ku baju anu bersih. Juru turun ti imah satuluy nanging ki gelempang muruka imah indungna. Sarata teu kacatur di jalana teu lila oge geus nepi. Breh katempo maanah keur ngadaweung dina golodog bari ngabulai nyeupah. Barang ningali anakna datang maanah curinghak. Ujang geuning eta geus balik. Kumaha ayeuna kayaan budak teh? Ceuk maanah harita langsung tumanya ka anakna anu kakara datang. Da puguh geus teu sabar hayang geura nyaho kana kayaan incuna. Samalah maanah acan nyaho lamun ayeuna incuna diopname di rumah sakit. Mak, ke sakedapnya abdi teh capek keneh ieu teh. Jeung deui meuni lapar. Nah aya sangu atawa henteu, Pak? Sarkum barang datang teh lain ngajawab kana pananya indungna. Tapi kalah terus nanyakeun sangu lantaran geus teu kuat ku lapar da puguh tisu keneh can dahar. Rek jajan di jalan tapi duitna ukur pas-pasan cukup keur ongkos hungkul. Jadi kapaksa daek teu daek Sarkum kudu kuat nahan lapar. Jadi Ujang teh laparnya. Tanya maanah bari melong ka anakna. Munggu hati ngarasa watir. Nya mak, uga abdi teh lapar. Jeung capek deui ieu teh. Sok gawat asup ka imah ari hayang dahar mah. Dari sangu mah aya ngan wayahna we deungeuna ukur saya aya. Walon maanah jung cengkat tina diukna. Sup ka jero imah dituturkeun ku Sarkum. Gok amprok jeung titin adina nu kakara norojol ti dapur. Nyai, cing sok adenya sadiakeun sangu keur lanceuk hidap. Karunya lapar cenah hayang dahar. Apan deungeuna mah tadi aya beuleum peda. Kitu ceuk maanah nitah ka titin sangkan nyadiakeun sangu keur lanceukna. Mangga, keantosan atuh sakedap Kang. Leos titin asup deui ka dapur. Tuluy gura-giru nyadiakeun kadaharan keur lanceukna. Ari Sarkum jeung maanah gugek dariuk di tengah imah. Sarata teu sakumaha lila, titin norojol bari ngelek boboko anu dieusi ku sangu. Sok ditunda hareupeun Sarkum sakalian jeung deungeuna beuleum peda. Sok ditunda hareupeun Sarkum sakalian jeung deungeuna beuleum peda jeung cobek kenjer ditambah sambal tarasi. Mangga atuh Kang beli bade tuang mah. Ceuk titin bari ngucurkeun cai tina teko kana cangkir. Terus disodorkeun ka Sarkum samalah sakalian jeung piring keur alasna. Nuhun Tin. Ampurannya Kang teh ngariweuhkeun. Ceuk Sarkum bari gap kana piring seng. Kadawek nyiuk sangu dekul dahar katempo ponyo pisan da puguh geus lapar. Sok sanajan deungeuna ngan ukur saaya-aya. Tapi sakitu oge kawilang cukup pikeun Sarkum mah samalah kacida pisan tumarima. Da puguh huyuhan atuh sabab kahirupan indungna teh teu beda jauh jeung Sarkum sarua teu boga. Komo deui ti saprak ditinggalkeun maot ku bapana mah anu nyiar keur nutupan bubutuh sapopoe teh ukur maanah. Lantaran Sarkum mah geus boga kahirupan rumah tangga sorangan. Jadi boro-boro keur mantuan pangabutuh kolot dalah keur nyukupan bubutuh kulawargana jauh tina bahasa cukup. Tin, kamana ari barudak? Sarkum nanyakeun anakna nu tilu lantaran ti tadi can ningali anak-anakna. Aya keur arulin barudak mah Kang. Di buruan Mbah Omon. Kawasna moal lila deui oge baralik lantaran tereh magrib ieu teh. Walon titin bari melong kalanceukna nu keur dahar meningaliman.
Syukur ari kerarulin mah. Sok rada hariwang ari can ningali barudak teh. Tembal Sarkum bari ngahuap. Nya teu sakumaha lila oge geus reng sedaharna. Regot nginum kusiwal ngaluarkeun dompet bako ngalinting daun kaung kur diseungeut pelenyun udud. Leos ka dapur kebat ka pipi rek kukumbah heula leungeun. Tapi teu lila geus norojol deui kek diuk di tempatna anu tadi. Ujang, kawasna geus wareg ayeuna mah. Cing sok geura caritakeun ka emak. Nah kumaha kaayaan budak teh? Maanah anu ti tadi jempe tumanya deui ka Sarkum. Sabab geus teu sabar hayang geura nyaho kana bejana, kitu deui Titin oge sarua ngarasa panasaran. Ngadenge caritaan indungna kitu, Sarkum surti nya teu hararese dadak-dek bae atuh ngadadarkeun anu tadi kaalaman tiba samimiti mawa anakna ka puskesmas. Kabeh dicaritakeun eueuh anu kaliwat, sabab ngarah ka harti ku indung jeung adina. Tah kitu mah kaayaan budak teh. Ceuk Sarkum nutup caritana, ditungtungan ku rumenghap, dadana mimiti karasa asa eungap da puguh bingung mikiran pasoalan anu ayeuna keur disanghareupan. Ari indungna jeung Titin, duanana puguh ngaranjug ngadenge kitu teh. Keur sajongjongan mah kalah pating haruleng, lantaran bingung nya kudu kumaha nulungana. Jadi lamun kitu mah, Nyi Sarah jeung budak teh ayeuna aya di rumah sakitnya. Duh, kudu kumaha pikeun urang ari geus kieu Jang. Geuning budak teh gering naparna. Sarta ayeuna kudu diopname. Duka atuh puguh abdi oge keur bingung ieu teh. Kudu kasaha nya menta tulung. Dari kudu datang ka imah Bah Ijon mah. Nya terus terang abdi teu wani mak. Sabab sok sieun kalah meunang caritaan anu teu matak genah kadengena. Lantaran Bah Ijon teh tersepen ka abdi. Samalah bisa disebutkeun ijideun pisan. Ceuk Sarkum terus ngebelenguk. Ate sedih pikiran bingung. Ras kana nasib diri anu eueuh kaboga samalah teu boga dulur-dulur acan anu baris bisa dipenta tulung. Jadi kudu aya duit 10.000 nya Kang. Tanya Titin bari melong kalanceukna anu keur ngabelenguk bangun bingung. Nyatin, we isu kudu aya 10.000. Eta oge can kaasup itu ieu. Walon Sarkum terus ngenyot udud panona melong kosong neuteuk lalangit kawas anu jarauh paninengan. Sedengkeun pikirana terus bae muter neangan cara pikeun meunangkeun duit 10.000. Keur kitu pok maanah ngomong. Aduh, kumaha atuh Jang? Ari kudu ngayakeun duit anu sakitu gedena masigana mah teh moal bisa mantuan. Sabab geus katingali ku hidup sorangan lamun kayaan mah teh batan sakieu. Tuning teu boga jual-jualeun acan. Da lamun seuk boga banda mah tangtu moal dikoretkeun. Nya mak. Pasoalan eta mah abdi oge ngarti jeung deui da moal ngaberatkeun ka emak. Keun bae pasoalan ieu mah ku abdi tangtu rek disanghareupan. Lantaran ieu mah jadi tanggung jawab abdi salaku kapala kulawarga. Mak mah geus teu kudu milu mikiran. Ujang, kumaha atuh lamun cobaan nginjem we duit ka palebe atawa Pak RT. Susuganan aya nu daek nulungan. Puguh geus era abdi teh ari kudu nginjem duit ka palebe mah mak. Lantaran kakara kamari nginjem teh. Nya kitu deui nginjem ka Pak RT. Abdi oge teu wani. Apan hutang anu ti heula oge can dibayar. Piraku ayeuna kudu nambah deui sigana mah moal dibere, mak. Aduh, nyari geus kitu kudu nginjem ka saha atuh Jang? Nya lamun eueuh jalan sejen mah jigana kapaksa we abdi terek nekat minta tulung ka Bah Ijon. Da kitu ceuk Nyi Sarah oge tadi nita sangkan ngumahakeun ka bapana. Nya susuganan bae aya pitulung ti Gusti anu Maha Suci. Hate Bah Ijon dibukakeun
sarta daek nulungan kana kasusah abdi. Sabab hade goreng oge anu gering teh apan incuna sorangan. Piraku bah ijon rek tegangan top. Tembal Sarkum kawas namah bakatku bingung. Akhirna nyokot hiji kaputusan rek menta tulung ka Bah Ijon anu jadi mitohana. Nya atuh teu nanaon ari kitu mah pamadegan hidap. Jeung deui memang eueuh salahna lamun menta tulung ka Bah Ijon. Tapi rek iraha hidup teh nepungan ka imahna. Kade ulah peuting teuing bisi kaburu sare. Ceuk maana bari melong ka anakna anu keur nyarande kana bilik. Yang kewe mah bada Isa ngarasal se. Abdi rek ngajugjug ka ditu. Nya alus bener pisan mending oge gancang buru-buru ka ditu tepungan. Sabab ngarah aya kacendekana nah rek nulungan atawa moal. Kasugri kaum dangu. Barang keur gunter ngobrol torojol harita anak Sarkum daratang. Tiluana kakarabarali kulin nya terus bae ku titin bibina dibawa katampian senamaran di babaresi. Da puguh awak jeung bajuna karotor. Telila antarana dur kadenge sora bedug di masjid sarta disusul ku haleuangna sora anu azan meni halimpu. Sorana mulas melis mata kuaas. Jerut Sarkum turun ti imah malah dituturkeun ku anakna Jang Panji. Duanana muru ka masjid pikeun ngajalankeun ibadah salat berjamaah. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun alam peutingna harita teh wanci bada Isa. Sarkum ngagedi gelempang maju ngale rek ngajugjug ka imah Bah Ijon mitohana. Teu kacatur di jalana urang caritakeun bae geus nepi. Sarkum nangtung hareupeun hiji imah nu kawilang gede jeung wawag. Samalah bisa disebutkeun alus eta imah teh. Pakarangana lega sarta katingali loba pepelakan jeung kekembangan. Keur sakedapan Sarkum ukur melong ngawaskeun ka jero imah anu katempo caraang. Da puguh anu bogana can sarare. Jiga nama si Abah teh can sarare. Da katempo ku aing di imah teh caraang keneh. Nya moalna naon kitu lamun aing datang ka dieu. Sarkum ngagerendeng ngomong sorangan. Rek uluk salam teh beut jadi asa-asa. Ate mandeg mayong asa sebe rek manggihan mitohana teh. Teu beda jauh jeung jalma anu rek manggihan maung. Cana naon oge hate Sarkum geus tagibur teu puguh rasa. Da puguh geus kasawang kumaha sikep Bah Ijon ka manehna. Aduh nah hate aing beut jadi pating sarblaki yo. Sigana rek manggih kajadian anu teu dipiharep meureun kawasana mah. Nah teruskeun atawa mending balik deui kitu. Duh Gusti, lamun seug teu kapaksa ku butuh mah teu hayang teuing aing kudu datang ka dieu. Tapi lamun henteu nya kamana neangan duit keur biaya anak aing. Ceuk Sarkum bari ngahuleng. Malah sukuna hideng mundur ka tukang. Tapi reg deui eureun bari ngusap beungeut, renghap narik napas panjang, samalah terus ngusap beungeut bari istighfar. Astagfirullahaladzim, beut naha aing teh, beut kumeok memeh dipacok, eleh perang samemeh tanding, beut kawas lain lalaki padahal ngan saukur rek manggihan mitoha. Nah make jeung kudu sieun. Sakumaha taresepeuna oge ka aing sigana moal ari kudu nepi ka ngalegleg mah. Oh, da moal beukieun meureun si Abah teh. Ceuk Sarkum ngagerentes dina sajeroning hate. Nyesrog ngalengkah ngadeuketan kana palebah panto. Geus kitu pok uluk salam sorana meni lentong. Assalamualaikum. Sarkum uluk salam bari kekatrok tekung silila. Di jero imah kadenge aya sora jalma anu leumpang dina palupu. Kolotrak reket berai panto muka.
Breh saurang lalaki kira-kira umur ayak kana 60 tahun maleuwih nangtung di lawang panto. Waalaikumsalam. Walon eta lalaki ngajawab salam anu tayaliam ti Bah Ijon mitohana Sarkum. Abah damang. Sarkum heulaan ngomong bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Alhamdulillah cager abah mah. Keke tapi ari usaha. Bah Ijon malik tumanya bari neges-neges kasemahna anu aya hareupeun. Lantaran kayaan diburuan imah teh teu pati caang. Da puguh teu pati diseungetan lantera. Jadi can pati sidik kanu datang jeung deui panon Bah Ijon teu pati awas ari poek mah. Oh, ieu mah abdi Bah Sarkum. Sarkum ngawalon bari jeung manggut ka Bah Ijon. Sikepna katingali meuni sopan. Jadi mana nu datang ti Sarkum? Tanya Bah Ijon ngomong narada tegeug estuning matak nyentuh kana hate. Leres Bah abdi. Bah Ijon panonna mureleng kana beungeut Sarkum. Tina sorot panon oge geus katempo lamun Bah Ijon memang tersepeun ka minantuna. Ngaharek aya naon cara-cara ti sasari maneh betatang ka dieu Sarkum? Dah henteu meureunnya ari kabawa pale di kucileungjang mah ha? Lantaran ti tadi halodo di dieu mah meuni asa adaneh teuing. Ceuk Bah Ijon nanya deui. Kadatangan minantu teh boro-boro diajak asup ka jero imah. Tapi imah kalah terus bae ditanya di luar parinangtung. Sabab Bah Ijon mah embung kaunggahan. Samalah neundeun ka ijid anu pohara dina hatena mah. Kieu Bah. Abdi ayeuna dongkap ka dieu teh. Nya anu kahiji abdi teh hoyong terang kana kayaan Abah wireh tos lami teu nepungan. Pami anu kaduana abdi teh gaduh kaperyogian ka salira Abah. Walon Sarkum kalayan sopan. Ngajelaskeun pamaksudana. Bareng jeung kitu torojol aya saurang awewe tengah tubuh nyampeurkeun. Aya saha Abah? Nah, semate tuh dititah asup. Kalau diajak ngobrol di lawang panto kurang hade eta teh. Ceuk eta awewe anu tayalian ti bojona Bah Ijon anu ngaranna Ambu Une. Samalah harita terus nyampeurkeun ka lawang panto. Ieu aya minantu maneh Uneh datang. Jawab Bah Ijon nyebutna teh minantu maneh. Samalah nyaritana kadenge tegeug estuning teu matak genah kadengena ku ceuli. Saha anu disebut minantu maneh teh Abah? Nah jang Sarkum. Ulah kitu apan jang Sarkum teh salaki si Nyai anak urang. Ceuk Ambu Une ngareret ka Sarkum anu keur nangtung hareupeun lawang panto. Nya kumaha maneh we lah Uneh. Bah Ijon ngaleos tuluy asup ka jero imah. Kebat muru ka patengahan terus gek diuk bari satengah ngabebeutkeun maneh. Hatena ujug-ujug ambek ningali Sarkum. Yang Sarkum, sok ka dieu asup ka jero jang. Ambu Une nita asup ka Sarkum. Sikepna beda pisan jeung sikep Bah Ijon. Mangga Ambu hatur nuhun. Sarkum ngawalon bari ngajak sasalaman ka Ambu Une. Sartagap ditampanan geus kitu kalacat unggah ka jero. Teu poho nutupkeun panto terus atuh lempang ka tempo meuni dodongkuan bangunan wasa-asa. Nuturkeun Ambu Une muru ka patengahan. Kasampak Bah Ijon keur diuk dina kursi bari melenyun udud. Sok diuk ka dinya jang. Mangga hatur nuhun Ambu. Nya gek Sarkum diuk dina kursi hareupeun Bah Ijon bari tungkul. Sedengkeun Ambu Une ngaleos ka dapur, teu lila geus balik deui bari ngajingjing teko jeung cangkirna. Sok ditunda dina luhur meja tuluy gek diuk gigireun salakina. Yang Sarkum, kumaha si Nyai jeung barudak carager? Mending Gus Lila tuh datang ka dieu. Ambu teh meuni geus sono kanu jadi incu. Ambu Une nanyakeun Nyi Sarah anakna jeung incuna. Anu memang jarang pisan panggih da puguh sok dicarek ku salakina. Sakalieun hayang nempo incu oge Ambu Une teh sok maling-maling lamun pareng Bah Ijon keur eueuh di imah.
Lantaran lamun kanyahoan nepungan anak jeung minantuna, tangtu bakal ngambek. Jang Sarkum, kumaha si Nyai jeung barudak carager? Ambu Uneh malikan deui tumanya lantaran pos Sarkum anu kalah ngahulang. Nya pamipun bojo mah kitu deui pun anak anu tilu, alhamdulillah pangesto ambu. Mung bae eta anu bungsu ayeuna teh nuju teu damang. Malihan ayeuna teh nuju aya di rumah sakit. Baru budak anu bungsu aya di rumah sakit. Nah gering naon Jang Sarkum make jeung bisa kitu. Ambu Uneh ngajenghok ngadenge incuna keur gering sarta aya di rumah sakit teh. Sedengkeun Mbah Ijon teu milu cacarita saeutik oge kawas anu teu malire. Ari teu damang namanya eta tipes. Kitu saur keterangan dokter mah. Walon Sarkum ngajelaskeun kalayan jentre ngeunaan panyakit anakna. Sakumaha anu geus diterangkeun ku dokter sarta teu dikurangan jeung teu dileuwihan. Jadi anak maneh teh gering tipes ya Sarkum? Tanya Mbah Ijon bari muraleng. Sikepna estuning teu matak pikaresepeun. Sumuhun telepat Abah. Anak si laing teh keur gering tipes. Tapi naha atuh kalah ditinggalkeun. Lain tungguan di rumah sakit. Geuning beut kalah datang ka dieu nya rek aya perlu naon maneh teh atuh. Rek minta duit keur biayana. Ceuk Mbah Ijon tumanya ka Sarkum. Budina katara beketut baeud. Ngadenge caritaan salakina kitu Ambu Uneh gancang nempas bangun anu teu panuju. Abah ulah sok kitu bahasana teh. Make jeung nanyakeun rek aya perlu naon sagala. Nyatang tu atuh Jang Sarkum datang ka dieu teh pasti narek merebeja ka urang. Kade ulah poho hade goreng oge budak anu gering teh incu urang. Nyatana anak si Nyai. Ambu, geus teu kudu nyebutkeun incu urang. Lantaran Abah mah teu suka jeung teu hayang ngaku incu ka anaknya. Apa nyaho coba heula oge lamun Abah mah teu doa lamun si Sarah kawin ka si Sarkum. Daek sote ngawinkeun kulantaran boga anak we anu merak kadaweng teu bisa dihalangan ku kolot. Mangkar wadah bejegong manusia je. Mbah Ijon gegelendeng beungeutna katara beureum bangun anu keheul. Ngadenge mitohana kalah terus pacental-cental. Sarkum ukur bisa ngahuleng bari rumenghap. Ae Abah ulah sok kitu ari taun teh. Jeung deui teu kudu nginget-nginget kajadian baheula. Apa eta mah geus 10 tahun anu kaliwat. Abah kudu sadar. Mana kitu oge Jang Sarkum teh jodona anak urang anu geus jadi titis tulis di pangeran. Jadi ayeuna mah teu kudu kapapanjangan. Abah teh kudu narimakeun kana sagala rupana. Lantaran ngeunaan jodoh pati bagja cilakana saurang manusia. Tang tugas aya anu ngaturna. Nya dina hal ieu Abah teh kudu sadar atuh nepi ka dinya. Ulah sok terus-terusan hayang ngalajur nafsu ngumbar amarah. Salilana teu wale sok hayang meunang sorangan Abah mah. Cik atuh kudu era ku umur jeung ku huis. Lantaran urang teh geus kolot. Sarta teu pantes nyarita sarupa kitu. Ceuk Ambu Uneh ngomongna panjang lebar ngawawadianan kanu jadi salakina. Jempe saune. Wah nyeta si lain ka kami ngomong kitu ha. Awas ya duraka gerang ke kasalaki kitu peta. Jeung nandai ku naon sia teh make wani ngabelaan si Sarkum. Rek ngalawan ka sia teh. Tembal Mbah Ijon bari molotot. Da puguh teu ngeunah ngadenge caritaan bojona anu kawasna leuwih mihak ka minantuna. Jung nangtung terus ngaleos sup ka kamar. Nempo kajadian sarupa kitu, Sarkum meuning ngalekatai hatena. Awakna ngadadak asalung taya tangan pangawasa. Ate karasa nyeri perih ambek pacampur jadi hiji. Ari Ambu Uneh nempo kalakuan salakina anu sarupa kitu teh, uguh meuning gogodeg bakat ku heran. Lantaran hate Mbah Ijon teh bangkarak teas alabatan ti batu. Estuning teu bisa pisan dionget-onget. Tapi sanajan kitu Ambu Uneh teu bisa majar kumaha. Da puguh adat geus kakurung ku iga.
Jang Sarkum, cing pok geura caritakeun ka ambu tong kasasa. Salain rek mere bejang ngeunaan budak anu gering. Nah aya perlu naon ujang teh. Datang tu moal samata-mata daek datang ka dieu lamun eueuh tujuanna. Sok caritakeun anu salengkepna. Sabab ambu oge hayang nyaho ngeunaan kayaan budak lantaran eta teh incu ambu. Kitu ceuk ambu uneh nyaritana. Tetela sikepna hade beda pisan jeung Mbah Ijon. Nya barang ditanya kitu mah atuh Sarkum ngarasa lugina. Lantaran aya kasempetan keur nerangkeun anu sajelasna. Nya teu hararese barabat Sarkum cacarita ngeunaan anu ayeuna keur kaalaman ku kulawargana. Sakabehna ditetek eueuh anu kaliwat sarta taya anu disumput salindungkeun. Lantaran ngarah kanyahoan jeung kaharti ku ambu uneh anu harita keur ngabandungan kalayan saragap. Tah kitu ambu anu ayeuna nuju karandapan ku abdi sareng sarah teh. Abdi ayeuna rumaos wantun dongkap ka dieu teh alatan dipiwarang ku pun bojo. Nya kitu oge sanes teu izin. Rumeh eta mah abdi teh tos kacida bingung nya kedah ka mana nyuhunkeun tulung. Ceuk Sarkum sanggeus rengse cacarita. Terus ngeluk tungkul paromana katara alum. Oh jadi ayeuna teh kudu aya duit 10.000 nya. Leres ambu telepat. Nyasa tadi nama abdi teh bade nambut heula ka abah. Nanging geuning rupina mah moal tiasa. Margi sikepna oge tangtos kauninga ku ambu. Anu sakitu ngewana ka abdi teh. Paribasana leuwih hade nempo anjing budug di jarian daripada nempo ka abdi anu kasebut jadi minantuna. Sok sanaos rumah tangga abdi sareng sarah tos aya kana 10 tauna, tapi keukeuh sikep abah ka abdi teu aya robahna. Ceuk Sarkum nyaritana dumareuda. Ate sedih jeung dalangsa. Ngadenge omongan minantuna sarupa kitu ambu uneh kabawa sedih. Samalah mah ngarasa handeueul ku kalakuan Mbah Ijon salakina anu tega sarta teu boga perasaan. Jang Sarkum geuskeun bae teu kudu mikiran omongan si abah. Lantaran tangtu ujang oge geus apal. Lamun adatna memang kitu ngurat batu. Sumuhun ambu. Nya ayeuna mah abdi teh sejak permios we. Hapunten wireh kasumpingan abdi. Parantos ngaganggu kana katengtreman salira ambu. Ceuk Sarkum. Akhirna amitan lantaran geus eueuh deui anu rek dicaritakeun. Jeung deui ceuk pikir narek naon lila-lila oge da moal aya hasilna kalah matak nyeri hate. Keke heula atuh Jang. Teu kudu rurusuhan balik. Tungguan heula sakedeung ambu rek ka tukang heula. Daguannya da moal lila. Sumuhun mangga ambu. Jung ambu uneh nangtung terus ngaleos kebat ka tukang. Sarkum nungguan cenekul diuk sorangan bari ngahuleng. Tapi teu sakumaha lila ambu uneh geus datang deui. Terus gek diuk dina tempatna anu tadi. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.